Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenalkan, nama saya Adang Bendo dari grup Lawak Balakatekok. Pimpinan Bapak Atrok Kotok Bongkok, asuhan ini ikok di Pasir Belekok. Pada melan sadidinten ngaleketek ibu bapak supaya ngabere ketek. Upami diri rompok abdi ngaleketek pun bojo supaya ngabere oketek. Kulantaran tadi geus kabahas ku teh popon. Lawak si Murwakanti, nya abdi ge bade Murwakanti we. Nami pamajikan abdi cenok. Tadi nama nya pewet nya dekok. Tapi alhamdulillah ayeuna denok montok. Tilas pepotongan Kang Odok. Nya anjeunna teh dagang karedok. 1000 samangkok. Da dicampuran ping-ping hayam Bangkok. Boga budak lanus luncat buukna rancung tarangna herang panonna dekok ngan wayahna kudu dicekok kedah enga dilanongan ku belum batok gantelan tali androk bujal badulu suku pacer bujur tepos matak helok mun dilongok beteng buncir mani herang kasakit tepati orok montong cekcok bisi encek macok kolorna coplok ku mineng ting cecewok budak cacingan mineng guak-guak mendahar hayang deng anak cingok. Pelawak jadi usaha oge. Alhamdulillah abdi gaduh bumi, gaduh sawah, gaduh kebon kanonaonna tina pelawak. Dibayar ku Pak Topik teh alhamdulillah 2 kata 3 kata ge alhamdulillah aya jutana. Malahan itu teh Pak Topik anu ku Pak Topik itu teh marukana abdi teh boga tanah boga ladang setan teh muhun. Naon cenah disebut ladang setan peda ngasetkeun tina setan abdi dibere artos tina setan dibelikeun kana tanah. Efek teh ayeuna teh alhamdulillah penghunina teh jigana hantu jurig mah jeung zombie aya we dina sadayana. Alhamdulillah aduh si muhun. Berita penting. Telah hilang seorang anak berumur 70 tahun. Memakai baju besi bertopi wajah dan bersepatu kuda. Ciri-ciri di atas hidung ada berak ayam. Dan ada tai lalat sebesar comok. Saya mohon bantuan apabila Anda menemukan orang itu agar supaya dibiarkan saja karena beracun. Di Cicomrek, Desa Berwek, Kecamatan Padamewek ada kejadian tukang lotek dicekek ku tukang samara cobek gara-gara saling leketek ngadudutan bulu memang getek. Rudi Hartono juara bulu tangkis sedunia kemarin sore di lapangan Senayan Jakarta telah menghimbau para muda-mudi siswa-siswi generasi olahraga bulu tangkis. Beliau mengatakan janganlah bulu tangkis ini menjadi bulu kumut. Telah terjadi tabrakan maut antara tukang ceno dengan tukang perabot dapur. Tabrakan ini telah memakan korban 3 buah gelas tewas, 4 keler luka berat. Para korban telah diangkut ke rumah sakit rongsokan. Kamali aya ambulan dikejar-kejar yang berwajib karena melanggar pelaturan, mayitna nangkod di tukang. Di Kota Madia ada setum tiguling karena kacugak ku cucuk peda. Ibu-ibu, bapak-bapak, saur pendidik di pendidikan, sekolah KS. Nah, muhun enjing sore atanapi dina dinten Minggu murang kali sakora sadayana pre. Ibu-ibu kanggo PKK. Ayeuna seueur metuk tiasa ngagunakeun ku batu ABC tilas. Sarana ibu-ibu batu baterai dikumpulkeun upay mah aya reungit entep kana sirah budak nya di baledoga. Sampurasun nya tangtosna rampes. Kantong kosong nya kempes. Budak ogo nya ngenges. Cerik wae nya berwes. Botol letik peles. Wadah limun pentes. Tuh. Warung mawerang turaes. Ngompol wae wewes. Piluy cerik wae berwes. Ngolor wae hees. Malahan mah anu disebutna oge capetang disebutna oces. Loba gaya disebutna naon? Cing. Ceples. Nah, gitu. Nu mawi ayeuna mah wayahna upami lurah disebutna Pak Kades. Kagok Murwakanti gitu. Pak Kades. Upami urang nolak mutlak disebutna protes. Upami urang siri cakar yang pamajikan disebutna siri renges.
Cestem student ya. Hadirin sekalian, saya nama Adang Bendo, alamat di Kampung Cisero, Desa Blokotono, Kecamatan ini kata Braksado. Sate acan ngalabung daging rimil alias kutil yang mengisahkan seorang gadis centil yang pandai menyanyur buntil, yang suka naik sepeda tidak takut tiga rawil, hanya takutnya kagak dikul manuk tilil. Dari PT Serenge, Gudang hahaha. Abdi kapungkurna tileletik geus boga ciri. Sabab abdi tileletik oge jadi lawak. Engke bakal geus gedena bakal aya pubak pabrik seri. Kulantaran aya pabrik seri nya dibuka ku Topik. Waktosna parantos beak. Ya, mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.